awet jeung orok lalaki ya bah. Nya beda tuh jang si teh. Lalaki mah lalaki, awewe mah awewe. Belaguk apa? Naon atuh jang sia mah? Naon bedana cing bapak mah teh nyaho? Yeuh abah babari ngabedakeun orok awewe jeung orok lalaki mah. Ari orok awewe mah nyusunan nepikeun ka paling lambat nepi ka 2 tahun. Ari lalaki mah nyusuna terus nepi ka kolot abah. Log sia. Aduh, abah. Naon jang? Ujang hayang meuli motor atuh bah. Duh. Budak-budak keneh hayang meuli motor moal ka tepi nya tandarkeun oge. Yeh si abah mah. Ujang hayang meuli motor abah. Ih sia mah heungke lamun indung maneh geus balik ngiriman urang meuli motor. Hayang motor naon tuh? Uing mah hayang motor meong abah. Mio meureun sia teh. Lamun eueuh meong ge uing mah hayang motor ieu abah bajing. Bajing meureun sia teh belagu. Lamun eueuh bajing ge kajeun bah motor teger kitu naon bah? Tiger jang. Siapa pagahan ku saya ngomong teh salah wae. Abah. Naon? Abah bujur ujang si beungutan bah. Si beungutan. Engke jang hayang meuli motor mangke bacek bapak ge. Abah aing mah lain hayang motor. Naon atuh si teh? Aing mah hayang modal abah. Curig teh budak teh nurus tunyung. Ayo kumpul. Mun lepat silih dangdusan. Mereka mana pak? Ye, uing matas balik nabe. Si balik nabe, geningan digandong. Gening digandong, ye uing mah teu bisa numpak motor. Ye, ulah sok itu, pak, ulah sok itu. Lalaki mah kudu bisa numpak motor. Apa uing mah teu bisa diojegeun wae, nya geus we juru kawih ge digandong. Mun lepat silih dangdosan sangkan jadi sauyeunan. Sarabihan kaawonan sing loyu sabilulungan. Buset teuing. Sugan turunin penyu ya jelema teh. Kang, naon? Yih. Naon? Eta lamun ngigel kumaha ngigel nya? Ngigel naon hesena, Kang? Ya coba sok ngigel. Nyah diri masing caring cing, masing eling berang penting. Geus nyoropot deui wae eta hulu. Uing mah saliwat we Akang ah. Tobat jelema teh aya wae.
Ya kunaon si jelema teh jelag-jag jeleg-jeg we leumpang teh. Wah bener mabok ieu jelema. Woi. Syet teh bener teh nyontohan teh. Wah bener sia teler ya. Dek. Nun. Hudang ya. Eling sia. Naon ih. Ulah macam-macam ku aing sing didodet ya. Set galak euy jelema mabok mah nya. Kat bareureum kitu eta panon. Yuh, Dek. Set teh alatan naon teh mabok teh? Ulah teh diharamkeun ku agama, dilarang ku nagara. Teu meunang ngubak mabok teh nyontohan teu bener ka generasi muda. Kumaha aing we ku teh? Waduh bener. Kade sia Kang ngalayanan mabok mah Kang. Teu eling Kang ari keur kitu teh teu eling. Ye, ari maneh teu sieun ditewak ku aparatur nagara? Teu sieun ditewak ku polisi? Henteu. Dangokeun mana ka dieu polisi lah. Ai maneh teu sieun ku tentara ditewak ku tentara? Henteu. Aing mah teu sieun ku naon? Oh, rai sia sieun ku saha? Aing mah sieun ku pamajikan. Wah. Heueuh, sia mah bener we susis meureunana. Tong ngaganggu sia sing dibata ku aing. Sing dibata ku aing. Yeuh, Dek, maneh teh atuh ulah. Ulah sok mubak mabok pamali. Krit krit krit. Alah anu nelpon euy. Halo. Halo. Siap. Siap. Oke. Siap, oke. Hah, di mana? Oke. Siap. Waduh, bisnis juga nama jelema teh yeuh. Siap, hayu. Siap di mana we? Hayu. Ye, salah sambung dengan Alah. Uing negang, hayang dipencetan tuh ih. Sok dia yang dipencetan maka dia. Sia mana teuing tuh dah beak botol teh beak barahiji tuh botolna. Meuli sabaraha hiji? Sabaraha botol? Nih, meulina mah Kang 5. Buset loba-loba teh nya jengker sia. Beak kabeh? Henteu. Dikamanakeun sia teh 5 botol? Nu 2 mah leungit puguh Kang nu nyokot. Nu 3 deuna diinum henteu puguh. Eta nu hiji deui mah ngagorolong ka handap euy teu nyaho teu kapanggih. 2 deui meureun. Nu 2 deui diinum henteu. Kunaon? Pepeus. Ari sia mabok naon? Aing mabok ciki ibu-ibu. Sia mah goblok teh. Nyaho mabok sia teh ah. Dek. Naon Kang? Itu aya awewe geulis euy. Buset itu Kang duaan. Dek. Ka beneran Dek, hayu Dek itu aya awewe duaan di leuweung. Ye Kang, piraku aya awewe di leuweung Kang. Hati-hati ah. Ye sia mah kebeneran hayu buru akang geus dilihat balik ieu teh. Kangen. Oh, nya hayu tukang ulah sabarkeun. Hayu.
pun Waya sejaga dirimu kini jadi paman. Batekan yang tosan jago kota tapi nia kedah goda ulah hebat goda ulah hebat atau awewe gelis-gelis teuing nya. Awas dia raus ya. Ngeunah jika teh awewe teh. Wah, bonang ku aing sia. Aduh, di bawah. Dek, sia geus hasil, Dek. Geus Kang hiji deui tah. Set aing beunang euy ku si ade hiji. Wah, gelis ya ieu mah ya. Wah, bagja ya. Wait. Nah, beunang euy di bawah. Wah, naon Kang? Aisyah ka ditu heula. Naon? Eta sawewe jadi jurig doin. Waduh Kang, ayo Kang.
gara pahajiro bara di jero bara di jero kono diberi dua salame gerapa syukur dua kahayatan kasorang gerapa hajiro kahayatan kasorang bati nyeri hati baik geningan bati nyari hati hari tahu jalan aja bulu menanjak mah kecima diri gasaha apinya tenggara diri mon mendak mah tenggara diri di luhur gunung jauh di mana handap Abi melakukan punungku mahal neangan numani neangan ragi pelan dibaca diramakan dua-dua pemukiman Gusti ngagancar nyelamat atau nyelamatkan sadana meremawe kasasana lakuni mah jalma utang mah dipirasa dirasa yang Nelly mah handalam di